naon mang nu jadi sabab musababna teh cenah nepikeun ka kiai wae pacengkadan. Cek sim kuring kieu nya. Ari pacengkadan atanapi ikhtilafnya, atanapi pabedaan pamanggih kieu tah nya. Perbedaan pendapat gitu. Da saur sim kuring mah eta mah tong jadi nanaon, ngaran-ngaran oge eta mah pamanggih kitu tah. Gue eta mah masing-masing boga keyakinan gitu saur sim kuring mah nya. Da saur Kangjeng Rasul oge ari perbedaan pendapat mah rahmat janten ulah jadi nanaon atuh upama kitu mah. Da anu mata kriceu soteh anu teu boga ilmu eta ngilu ngomentar nya anu pada akhirna mah sabulang bentor ari kitu mah atuh. Jadi we gandeng saheng kaitu ka dieu beres hanteu tah kawas kitu.